Ah, tapi nu euy bini bang tuh ya. Duh, heula ieu si Haji ya. Alan, Oi, Ji. asli ngeta bawang di San Pino. Kapan temai bini lagi? Siapa dijual merenya. Dijual kumaha pan sidik temahi. Rek pinu kumaha pan sidik temahi bini lagi atuh. Pan ieu teh dewek teh geus meuli, geus diitung ku dewek teh 30.000 tangkaleun ieu teh. Dihitung lokon dihitung. Matak cong cicing we di imah atuh ka dieu ini. Aing jadi ketempu. Kan aing. Ngocor bener cai teh geus hayu we saat. Aduh, ampun teh ngeta mangkeluk nu dua. Tadi mana tadi bani? Kaluntreng we hayo. Aing masitan gitu kumaha teuing. Dia jalan. Ari geus kieu kalan kumaha beuh? Neangan bini aing di mana ieu? Nyaho aing mun penting melakeun we. Urang mah mikiran teuing bini aing mah. Geus euy era geus kolot. Hayo he guntreng. Paur ya arwe euy. Masalah naon ieu? Bini temahi majarkeun dijual. Dewek teh RW ieu teh geus dihitung 30.000 tangkaleun euy. Oh, 1000 temahi sidik. Dewek mah eta kuleukeun ka Haji mah. Eta ku dihitung ieu. Uang daun. RW da ku eueuh wae atuh euy gara-gara ku manusia ieu dijual. Cepe Haji. Manya dek dihitung nu kieu sok bayangkeun ku Haji. Isuk nilai deui Haji wayahna lain urang we hayu kasalahkeun. Adun ke bawah. Ieu aing mah. Atuh gah cai mesti kaburu nepi euy. Sok atuh RW sia teh anggar mah ngaganggu wae bedah. Ari euy geus karolot teh. Sing era. Aing rek balik Haji lieur. Ayo we katemleuhan ieu majarkeun dijual. Isuk mah ku Haji melakna tah. Ayo we kamana jalanna tadi we. Pelakeun ku Haji isukan sia. Aduh jadi malah rantok euy. Si Kalan mantog. Si RW mantog. Aing dek ngobrol jeung sa, mainnya jeung bawang mah. Kalah lieur.